Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila haratin syahina bi ayyatin jannatin majul hasan al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Genep wasiat pangsawa. Bismillahirrahmanirrahim. Kalayan didasaran kukanya oge ikhlas karena Allah. Uwa wasiat kasadayana hiji kudu kuat iman jeung takwa ka Allah, turut kana sadaya perintah Allah jeung Rasulna, jauhan laranganna jeung ulah kaluar ti ahli sunnah wal jamaah. Dua, laksanakeun ibadah wajib jeung sunatna. Tilu, turut ka pamarentah dina perkara nu teu bertentangan jeung agama. Opat, kudu rapih jeung dulur-dulur, ulah parasea, ulah teu ridho mun parasea, komo mun parebut pangaruh atawa harta. Jauhkeun sagala sabab anu mata pipangseaeun. Ngahampura mun batur salah, gerak meta hampura mun kurang salah. Lima, kudu silih pikanyaah, ulah ngantep kadulur anu kakurangan, ulah silik pilih kadulur anu aya kamajuan. Genep, teruskeun perjuangan dua dina ngabela agama, bangsa jeung nagara, ngawuruk santri, ngadua, mulang tarima kabatur, dakwah, jihad, jeung sajabana sesuai jeung kemampuan masing-masing. Ulah diturutan bisi aya sifat dua anu gorengna. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wa sallim. Amma ba'du, billahi amdan mu'min wa lillahi matlubi 'atini mahabbatan wa ma'rifatan. Teh dikecap penumpang sekolah dikedalkeun diwakil manjatkeun puji sinareng syukur ka Allah Maha Luhur. Para tos masihan pirang kanikmatan nu tayakeun dan syukur makhluk menurut kang di bumi. Salawat dan salam merangkuki dengan amanah para kegiatan bahwa mujizat menuju itu sudah dirahmat kepada sadaya alam dan menunjukkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan para wargina mereka para sahabat, sedangkan sedaya para wali Allah, para dihurkan bahwa di paparin hampir-hampir karam. Sampurasun. Ternuhun ka para wali al-mukarram, al-karamin, para ahli, para asati, para tas yang waktu senang asati nak kepayah dengan kamalem itu karena syarat akhirat. Kalian atas nami koordinator menagi ngaturkan sebenarnya di sangat dia bagian kalau resah di kawin Januari ke akhirnya tiap manakib tiap tahun badai diisiannya ku keluarga pesantren aja ini. Kalau sana layana dia jadi abdul hadis dede putrana pangarsa Kiai Haji Jejen maka telah
ditabur dongkapnya banyak tulang cilin tadi dongkap ke belah mana dan alasan pengertian teh sareng abdi mah jika raya raka andora seperti itu sendiri. Alhamdulillah pengertian kang hadiah pada tos kersa sunting dan insyaallah ke upami saudara hadiah teh sasasi sakali itu pada bergiliran insyaallah badai keras pangarsa waktu pangarsana putra pangarsa Kiai Jejer dikawin ning Zaki Dr. Idis Anies tentu saja akhirnya badai ku tos profesor kan kita namanya kan tos profesor amin alhamdulillah terus datang giliran ke para wargi misalkan ngatur jauhan ya ke karo di ujung turun teh ujung mana Cinangka giliran sasi ayat nanti giliran hikmah ilmiah ku pengasaran sadayana jam hikmah amaliyah terus sasi kapayun dan kembali giliran terus seperti kasbat interaktif kita bukan hanya sekedar jadi orang dia yang menyatakan hikmah ke amaliyah. Insya Allah ke sasi payun mah balik diatakan ku gede bage rukun mulia sama sekarang kayak sasi kelas giliran teh kayak sameo sadaya ngambil di WhatsApp atau ngambil si sebagai mana dia benar giliran sadaya udah aja kamu sini karena minimal aja tak masuk mah di awal itu jadi masalah berarti mah orang mah biasa sadaya biasa gitu. Paitan sakit dan kesegap diatur waktu topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pasha diatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. الذين ينالوا الجنة بكثرة ذكر الله بقول لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ومن تبع من أهل السنة والجماعة في طريقة القادرية والنقشبندية من يومنا هذا إلى يوم القيامة. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وقال أيضا كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Sadaqallahul aliyyul azim. Al-ayat manani wallahu a'lam muradi. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jaddidu imanakum. Qalu kaifa nujaddiduna ya Rasulullah? Qala bi kasrati qawli la ilaha illallah. وقال سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره النوراني إذا ذكرت مناكبي فأنا حاضر إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك
إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى حضرة سيد الشيخ عبد الله مبارك بن محمد وإلى حضرة شيخنا ومرشدنا حضرة الشيخ الحاج أحمد صاحب الوفاة العارفين وإلى حضرة شيخنا ومربنا حضرة الشيخ محمد زين العابدين باز الأصحاب وإلى حضرة جميع شيخ مشايخنا خصوصا شيخ في هذا المكان ووصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم والآخذين منهم مددنا بمددهم وعدلنا ببركاتهم أغيثنا بإذن الله أغيثنا بعون الله أغيثنا بفضل الله نسألكم البركة والشفاعة والكرامة والسلامة والإجابة والإجازة والاستطاعة والاستقامة وتيسير الأمور وقضاء الحوائج ودفع البلاء وزيادة القلوب في الدين والدنيا والآخرة اللهم اجعلنا من العالمين العاملين العاملين الذاكرين المجاهدين المخلصين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا آمين. صدق الله العلي العظيم. Sampurasun. Haramang dulur. Alhamdulillah launa tawatari. Alhamdulillah nadi urang mah sok bari nyoba kana tarang. Alhamdulillah badan mah doa kana dada. Alhamdulillah badan mah ngan kanker. Naon ari kanker teh kantong nunjukkeun bahwa urang teh teu boga ari kana duit banyak. Padahal mah rek ngobrolkeun ka 1000 urang ka 1 juta urang ngobrolkeun teu boga duit da malean merek mah. Maka syukuran ku kalimat salah satuna alhamdulillah. Jawab dengan tegas, jawab dengan lugas, alhamdulillah. Rantanya sekali di daramang dulur. Lumayan mana? Kadek ke pagi jeung simkuring dek ditelempung nya teh hiji ayeuna ya. Pagi di mana wae da mah lamun ngajawabna leuleus kana wae, berarti can kasunting kitu mah. Hadratil mukarramun wal muhtaramun, para alimin ulama wa zuhama, para ajengan, para kiai, asatidz wal ustadzah, muallimin, muallimah. Bil khusus ka guru-guru simkuring, guru urang sadayana nu di mana parantenanana parantos ngalaksanakeun dina rarada khidmah amaliyah manaqib awil pembacaan ayat suci Al-Qur'an tanbih tawasul sinareman kubahna. Mugi urang sadayana diberkahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Ikhlaskeun kana salah sawios kadadeu kanyaah di kersana guru urang sadayana nyatana diawaskeun genep wasiat pangarsa Allah. Teu hila wabil khusus bersami kusim kuring lebih hormat kersana nu ngagaduhan TKN. Mantakin. Kersana Kang ajengan takin miwah reng-rengan nu hapunten teu tiasa disebatan hiji-hijina wasilah mantena tiba heula sing kuring teh hayang kabelah dieu dengan ulah wae matak sakali-kali mah ulin ka aljabah teh diajakan dewa we kali itu mah teh kapungkur alhamdulillah dina danget ieu wasilah mantena dina sababaraha dinten kapungkur mantena ngawea ka kuring poe Minggu aya acara teu teu aya jam ka dieu lah urang naon gitu urang manakiban tadi wengi-wengi di simkuring manakiban teh di simkuring waktosna satiap wengi akhir sasi hijriah bisi tiap orang Bandung rek bari kulit ke Sukabumi lah mana gitu salah mana simkuring di Geger Bitung ibu simkuring di Geger Bitung di Azainiyah 3 pangarsakan haji pangarsa umi miwah nu sanesna di Azainiyah pusat simkuring Azainiyah 3 belah mana Azainiyah 3 teh Geger Bitung anu di mana mungkin sapalihna parantos pada uninga sawirehna salah sawios
Ikhwan Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah nu terbanyak di Kabupaten Sukabumi teh di Kecamatan Geger Bitung. Matak simkuring nyarak salah sawios putu Abu Yamamun. Mungkin nuju pada zaman Abah Sepuh mah kauninga salah sawios wakil talqin Abah Sepuh teh nyatana Abu Yamamun. Simkuring dicanak putuna tuh. Simkuring oge disarangan ku kersana Kang Firman, disarangan ku kersana Kang Agus. Kurang kalihna salah sawios sesepuh Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah di Kecamatan Geger Bitung. Nah, jadi bisi tiap orang dia naik amang ka Geger Bitung mereka ulin ka Siaah teangane imah numpang alusna. Lagi cenah. Teangan imah numpang gagahna, eta imah batur. Imah batur eta. Ari akang imahna di mana sih kuring mah imahna mewah. Naon ari mewah teh mepet ka sawah. Mantap si mah babaturan teh jeung bangkong, jeung bancet. Mantap begeuna siga bancet cenah. Kenal lah, keur make karek disebut bancet ya kemae lah. Ya. Alhamdulillah simkuring geuning di Geger Bitung, alhamdulillah wasilah tadi wengi beunang di simkuring manakiban. Maka alhamdulillah dina tangeti simkuring tiasa silaturahmi nu nomor 1 nama ka Ikhwan Ahmad Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah nu aya di Gede Bage. Ari ngadangu mah teu karsana Kang Asep ngadangu nya di Gede Bage teras di non Rancameong gitu ya. Rancameong gitu nya. Berarti saha atuh sieun kana meongnya. Rancameong mudah-mudahan rasanya bisa diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Daerah Boge DKM Masjid Jami'al Nurul Hikmah Tibit ketua dugi kareng-karenganana hapunten pilih tema teu kasempatan hiji-hijina sahabat-sahabat nu aya di organisasi keagamaan wabil khusus di bawah Yayasan Pondok Pesantren Suryalaya katinggal musim kuring LDTKM Lembaga Dakwah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah nu aya di Bandung ieu. Insyaallah di Sukabumi namanya kamari musperwilna namanya kamari. Alhamdulillah kersana Kang Haji Nurdin di jantan ketua LDTKN Kabupaten Sukabumi. Saterasna nyatana katinggal oge Ibu Belana. Ibu Bela jadi ketua deui kareng-karenganana atuh teh oge sahabat-sahabat GMPS. Nu sami rawuh hadirin ieu falah mubarakah. Sahabat-sahabat Iqomah nu sami rawuh hadir hapunten tiasa disempatan hiji-hijina. Mengatur waktu pembuka acara Muratibul Awqat disebutna di mana mantara masih waktu kasimkuring kedah giringan Cumarios Cumarita kepada hamba simkuring hapunten 1000 kali hapunten tetiasa kudu ngaos di segala rupa mah ngan ieu mah dalam rangka khidmah ka pun guru we da ari santri mah ari murid mah kumaha guru ari murid mah kumaha guru. Di mana berenang cek guru, mana yang kudu ngawangkong, kamana aing ngawangkong nama. Teramai cenah imam balik nanti suka bumi tarik balik tiheula mana ibu bapak sok. Juk bisa tarik balik tiheula, ari teh rahman gitu. Ya. Maka hapunten bisi teh mah dina cariosan simkuring keur maka karek simkuring geuningan Cumarios di dieu teh. Pasti aya kakirangan kalepatanana mugia kersana hapunten nu sageung-ageungna. Hadirin rahimakumullah sakali deui bilih teh mah teu kasempatan bisi kuring hiji-hijina hapunten anu kasuhun. Sabab teh aya daftar hadirna itu. Pamilinan nikahan mah pan sok aya daftar hadirnya memang urang kaonangan teh sok nulis lah naon. Aya tadi nama nakiban aya nulis aja tuh. Aduh mata ku hampura bisa teu dibacakeun gitu. Bisa teu dibacakeun. Takum kasadayana Ikhwan Ahmad Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya. Luka hijina puja sedara puji syukur kagungan Allah Subhanahu wa taala kalayan kudrat sareng iroda ti mantena dina dangetieu urang sadayana tiasa riung mungkulung patepung laung patepang wajah dina raraga ngamalkeun urang diajar jadi muridna Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani melalui pangersa Abah berarti Syekh Haji Ahmad Sayyidul Wafatajul Arifin salah sawios amaliyahna nyatana DKM. Naon ari DKM teh zikir harian, khotaman mingguan, manakib, pamun teu hafal
Orang baca bareng dikir harian, khotama mingguan, manakib bulanan. Maka insya Allah di mana kurang nanti keluar tina jalur eta dikir harianana sakurang-kurangna sabadana tepan sabaraha hiji 165 sok dikurangan sok dilebihan. Oh, jangan mahal. Kering, datang ke dokter, cek dokter teh ini diminumnya 3 kali sehari. Darwe kurang tadi kurang aja jadi sapwe sekali. Kira-kira deket ka Cager, jauh ka Cager. Urang dongkap ke salah sawesna pondok pesantren Suryalaya hayang diajar kubaran penyakit hati. Ari porsina tidak sesuai, kira-kira jauh ka Cager, deket ka Cager. Eta penyakit hati teh jauh ka Cager, deket ka Cager. Jauh ka Cagernya. Tapi daripada tadi inum pisan, hari kedua orang mau minum atuh mungkin beneran mau Cager. Ya sakamampuan orang lawe menanya dan sakurang-kurang. Nah eta da kugenahna teh urang teh. Pami teh mah sibuk cekapku. Pada apa kabehnya? Berarti bilang kita kira wae pami sibuk cekapku. Emang orang sibuk naon? Kalau karek nanya emang orang sibuk naon? Sibuk boga eta buku naon? Komo deui cekap ke tilu ngan kade sesana kudu dikodoan. Asok dikodoan. Ini tantara loba mah. Segini juga sudah uyuhan gitulah cara bahasa Bandung nama. Sakiki urang geus alhamdulillah. Dikir harian, khotaman, mingguan, saminggu sakali mah. Apakah rek duaan, apakah rek sorangan, apakah rek lobaan dar bacakeun. Kebijaksanaan guru agung pangersama ka orang sadayana keur mah urang teh kedul dibere wirid lobana dari weuh mata kurangan we. Dasar kuduna mah kudu diajar kana khotaman tam teh. Khotaman tam anu 500 tinggal dibacana 500, Al-Insyirah 80, terus Al-Ikhlas terus 100. Eta teh pami telepat genep jamun teh Ibu. Ngalaksanakeun khotaman tam teh genep jam. Audi mal alhamdulillah cenah saja gagah itu mah. Nah khotaman tam so kudu diajar dah. Dan naon ge kudu dimimitian jeung kudu dipaksakeun. Cangkeum alus ciri hirup. Ciri hirup dalam mun teu hirup mah moal cangkeum. So punten ieu mah. Sok aya nu maot tara di dieu. Sok aya tara. Si harimau mending ajengan heula mending hadirin heula. Hiji ade di pun aja diajengan gitu. Harimau kudu ajengan heula, ari beunghar. Ajengan heula hadirin heula. Yo jadi cingna teh. Kebae lah Indonesia pan urang mah cicingna heuh. Sok aya anu maot ari maot teh hahalaeun. Hahalaeun teh kieu peuting can kurit geus. Maghrib pada teh halaeun teh. Keureukeun sarungna. Kadang-kadang lamun di Sukabumi mah sok dikemitan eta teh isukana cenah urang keureukeunana euy. Isukan eta teh ari nu maot teh ngopi, diuk atawa ngajalepeng. Isukan itu di dia mah diajakan maot ngajalepeng. Kira-kira cangkeuleun teh eta maot. Ngajalepeng ti mimiti magrib tika subuh ngajalepeng cangkeuleun teh cangkengna. Naon sabon make teh cangkeul. Naon teh? Ai urang kudu sok aya cangkeul berarti hidup. Jadi lamun urang teh cangkeul acan teh Anta kudu syukur alhamdulillah kan. Abdi wae teh lain naon teu kuat diukna manakibat teh berarti hidup. Anta kudu syukuran ka Allah teh. Aduh cangkeul cangkeng alhamdulillah berarti boga cangkeng. So mantap dengan kantos kadang lamun punten ieu mah sering lamun urang gering rieu segala rupa teh urang mah kadang-kadang sok kamu-kamukan. Kuduna syukuran heula rieu alhamdulillah cirining urang boga sirah. So lamun teu boga sirah tanya pernah rieu can? Can pernah rieu dina tukur.
Dia mah di Sukabumi di Tegal Sere aya ngaranna singkong. Singkong teh. Kenapa tos ngantunkeun? Tos pupus. Singkong teh saya teh orang Jawa, kukuring sok ditanya. Kong lagi apa? Ah lagi biasa tan. Naon tan? Ah yang nanya we teu bari ulin ka dieu. Kong pernah sakit gigi kan? Pernah sakit gigi itu? Belum pernah, saya alhamdulillah bisa aja. Udah becat pernah nyeri butuh saya nama. Emang kenapa kok nggak pernah sakit gigi? Emang saya emang nggak punya gigi. So mana mau dipikir? Mantak syukuran lah menjadi butuh lain kalau kehamok-hamokan. Aduh jadi butuh alhamdulillah jadi boga butuh. Jadi kadinya mengkolat aja mana cinta. Jadi nu kadua hotaman nu katilu nama nakib bulan insyaallah kalau dirancam yang digode-gode mah ngobrolkeun manakib geus moal aneh deui pangresa. Ngobrolkeun manakib geus moal aneh deui. Di Sukabumi nyaliraga aya ngobrolkeun manakib geus moal aneh deui. Bupatina sok manakiban pan putuna urang kalihna Pak Habami salah sawiyo sesepuh manakib mantap di pendopo di Kabupaten Sukabumi aya manakiban setiap bungi Jumat gagahnya di gedung kenegaraan manakiban ngobrolkeun manakib di mana geus moal aneh di naon sababna sabab memang urang keur diajar kana ngamalkeun amaliyah teh tadi teh zikir harian khotaman mingguan manakib bulanan alhamdulillah karek pembukaan ibu ya can kana ngaji nama ieu pokokna mah tadi ditaroskeun ku si kuring ka ajengan di desa 3 jam sabaraha 3 jam 1 cenah oh awong pokokna mah 3 jam 1 moal ditaka deui aing sigana teh nya apunten ibunya si Ahmad kieu ngawakun apunten ya. Salawat wa salam ka ulujengan mugia diukur ka junjungan urang sadayana yani Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi urang sadayana sing dijantenkeun umat manten Nabi ka yaumul kiamah. Sareng mugi urang sadayana sing dijantenkeun muridna Syekh Abdul Qadir Jailani, mugi sing dijantenkeun muridna pangarsa Abah, mugi sing dijantenkeun muridna guru-guru urang sadayana. Hadirin rahimakumullah aya setengah jam deui. Insyaallah sim kuring mualami setengah jam. Setengah jam di masjid jeung setengah jam nonton dangdut mah beda heuh. Di masjid mah setengah jam teh kuat asa 3 jam. Mana cirina eta diukna geus aya nu namunya. Tapi kudu syukuran ciri urang kenahna teh. Lain teh cangkeum, cirina cangkeum teh berarti urang teh lamun teu cangkeum pada melotot kademeng nyebut kota tuh yang saya bukan kademeng ampun manakib dina sasi ayeuna pami telepon nanti Jumadil awal tadi alhamdulillah diawaskeun awasan ayat suci Al-Qur'an nunjukkeun bahwa kegiatan urang teh teu lepas tina Al-Qur'an walaupun nu dibacana urang teu pati nyaho pandai urang mah nyebut Allah teh kumaha nu mawa. Namun teh mah korina pelanting kalau nur Allah salapang kan. Namun teh mah kahana Allah ada bahan gitu. Mantak cek sim kuring hirup urang mah kumaha imam. Imam tarik mamum tarik, imam laun mamum laun, imam balik mamum. 9 imam kadang-kadang. Jadi kumaha eta? Walaupun tadi baca tapi kunaon sababna sabab harokah orang sadayana sabab nunjukkan bahwa kegiatan orang sadayana itu terlepas dina Al-Qur'an. Ulah kuat terus manakiban gara-gara mohon maca Qur'an. Aya mana teh? Terus manakibanana kan? Nama sababna eueun qarina astagfirullahaladzim. Eta tinggal baca Qur'an atau Al-Ikhlas. Kaduana tanbih prem pepeling ke urang sadayana mantap dirinya kalimatna ieu pangeling-eling cing ari pangeling-eling berarti eta teh komo kalimatna kuatika 2 kalimat ngelingan ari ngelingan teh kanu poho kanu eling
Ibu aring-aringan kan pohokan elit. Nganantungkeun kan diu kan nangtung. Nah kalau diu kan tuh kan nangtung arek nangtungkeun naon deui kan geus nangtung. Maka eta teh urang di mana jalma rumah saloba poho komo dengan sabari make dalil urang mah. Naon sababna cenah jelema loba salah jeung pohona tingali atuh ngajengan dalilna oge al insan mahallul khata wan nisyan. Siga kenah teh. Kumaha mun diartikeun mah jelema mah tara bener salilana da lain malaikat, tara salah salilana da lain setan. Genah teu kada ceuli. Genaheun. Tara salah salilana cenah ada jelema mah da lain setan. Siga genah itu teh. Tara bener salilana cenah jagain malaikat siga genah. Nu padahal mah saur pangersawa mun rek dihartikeun mah kieu. Jelema mah lamun geus bener leuwih bener tibatan malaikat. Jelema mah lamun geus bener leuwih bener tibatan eta tinggal di dina Qissatul Mi'raj atuh. Dina rajawan, dina kisah Isra Mi'raj Kanjeng Nabi lebet ka Sidratul Muntaha dua malak anu nyarenganana teu tiasa lebet naon sababna di mana kaula asup ka dinya karek curug hukum maka kaula bubuk ka awak kaula. Jeung malaikat. Mantap Kanjeng Nabi nu tiasa lebet ka dinya. Mantap jelema mah lamun geus bener leuwih bener tibatan. Nah, lamun geus edan manusia mah leuwih edan tibatan setan, da kuat geureun setan teh aya nu kamu teu belah mana deui geus eta cenah we. Nukur beres, sanam beres, sarung beres, tukang beres, kencang atuh beres, aya kudu teu belah mana deui. Mantak man la syaihun fa syaitanu syaihuhu. Sing sahaja man nu teu boga guru, maka eta teh guruna teh setan. Hayang diguruan ku setan. Alimatul mineng ngawaro ka pangeran, mineng ngawaro ka setan. Miminengna setan. Jadi urang teh kali geus sorangan di tidur. Mantap saur pangersawa ningan sok dibacakeun. Ari setan teh musuh atawa support? Musuh. Salapang nyebut musuh teh. Samah nyebut musuh. Oh musuh sok perang atawa tara aso. Menang eleh minang perang non minang menang minang eleh. Hayang menang hayang eleh hayang menang ari hayang menang. Niti ngamalkeun kana pengamalan ana supaya menang teu mati hayang pan lieu teh. Ya, maka orang sadayana di dieu salah satuna diajarkeun kurangan tong pati teuing diguruan ku setan. Tong pati teuing diguruan ku setan. Maka orang sadayana melalui thariqah qadiriyah nak sabandaya kirang bara atuh. Boga hawa nafsu nu aya dina diri, boga kawegahan nu aya dina diri kana ibadah teh kurangan. Henteu dari leupas pisan mah henteu atuh saha sok leupas pisan. Eta mah jelema teu kuat ka soleh langsung saha atuh. Dina man kubahtuan Syekh oge dengan harita ngan didingan dicarioskeun. Dongkap setan ngagagu ka manehanana kuat ka jungkeurna setan teh ka Tuhan Syekh mah. Dari kepret atuh. Sakit teh geus puguh katingali urang mah teu katingali oge di warung keneh setan teh. Mata atuh ngurangan. Sabab naon ka saurang dina Shauhul Ibad paingan atuh. Urang mah dibawa kana ibadah teu leuleus wae dibawa kana zikir wegah wae dibawa kana maca Quran teu pati hayang wae paingan. Inna iblis amama wal hawa an yamini wan nafsu an yasari wad dunya an khalfi. Naon cenah? Bari kejalah mana nyangkul cerita. Halus hari kita apa jangke aing bae diomongeun deui urang bareng maca kayu. Atuh aing ka artis nawaro angkat tangannya. Aduh. Maka ngepret ya aing. Ku ajengan mah kita nurutan tapi na teu ditahan. Kita nurutan jempling. Bareng maca kayu. Itu atuh. Ini dari kabawa leuleus ka dinya teh kumaha terus. Ono cenah ngaji teh make kieu lah make dia tahu ingat tuh. Inna iblis amama wa nafsu an yamini
wal hawa an yamini wan nafsu an yasari wad dunya an khalfi. Inna iblis amama wal hawa an yamini wan nafsu an yasari wad dunya an khalfi. Baca barang tu 2 3. Kumaha talekek dari orang mah ditulis tuh direkam terus sigan langsung masuk kana otak we urang kena naon eta teh Kang artina kieu kunaon urang make kudu diajarkeun ngurangan kana panyakit hate cing kira-kira ari urang dongkap ka pangarsa Abah rek diubaran atawa rek sakadar datang diubaran. Berarti lamun hayang diubaran berarti aya penyakit anu kudu diubaran. Mana penyakit nu kudu diubaran? Salah satuna penyakit hate. Cik arek nanya ke orang Lugar, aduh penyakit hate orang Bandung. Sebut ke naon wae kira-kira? Sirik. Ketaupan. Hah? Ketaupan. Belikan. Terus. Ayo membentuk acara mendingan baik ya. Sombong sareng sajamina lah pokoknya sombong. Saur pangarsa wa dinatomkeun tina kitab Tanwirul Qulub. Bongkot penyakit hati teh ayat 7. Sabaraha hiji? 7. Ieu pan urang teh datang ka dokter. Urang teh datang ka dokter. Tahu urang teh berarti kagaduhan gering penyakit. Ayat 7. Mana bongkot penyakit teh? Naon ari bongkot teh big boss. Kulantaran ieu lingkunganna lingkungan ikhwan, kulantaran lingkungan manakim, ngaji di tempat manakim berarti terlepas tina urusan penyakit hati. Berarti terlepas tina urusan kolbun lain teu bisa urusan lainna. Da bulan Rajab asok, bulan Mulud asok, ngan di urang kadang-kadang sok aya dikotomi eta teh kumaha eta geus sekali. Kang aya urang manakiban, eta mah manakiban cenah muludan, padahal jerona mah ngaji-ngaji keneh. Apapun itu namanya, naon wae ngaranna jerona mah ngaji. Sugan rek ngonang mubalik geledegan, banget ku geus jangotan ti ku ngono geledegan ngaji. Sugan rek ngonang mubalik ecek-ecek komo di urang ya sok aya mubalik kuku teh teh geunahan ceulina teh. Ah urang mubalik kuku teh emang nah aya bae ngaji teh. Mubalik kuku naon sugan rek ngonang Abdus Somad. Jerona mah ngaji. Sugan rek nonang uah. Non uah teh? Ustaz AA atuna. Teh ini juga karana aya teh saruan. Di hidayah teh. Dasar wae jerona mah ngaji. Sugan kitu anu kopeahna nyengso dina mingguan ini juga. Kopeahna teh teuing beureum teuing hideungna geus kahujanan wae meureun. Bajuna teh teuing coklat teuing bodas. Anu samping katengeren teh tapi jerona mah ngaji. Mata cek simkuring apapun itu namanya jerona mah ngaji. Muludan ngaji, rajaban ngaji, mingguan ngaji, manakiban ngaji. Urang mah bisa-bisa oh ieu mah cenah mingguan. Oh ieu mah manakiban, oh ieu mah muludan, oh ieu mah rajaban, oh itu. Mati pisahkeun. Nah guys, orang balik deh. Sabab dia urusanana keur nguruskeun kana penyakit hati. Mana big boss? Big boss teh no da kitu teh ngaran teh bos besar lah itu teh. Mana big boss teh? 7. Kibrun wa hirsun syahwatun summa hasad ghadabun bukhlun summa hikdun qadwarun. Apa? Doma ada mau di lapang diteruskan kayak nanti masjid teu meunang ngaji kan teu meunang nyanyi.
Ai sholawat menang non bari dilakukeun bisa. Apa teh tak keneh beul. Asa kali lieur ai mah. Anu kitu teu meunang. Ari baca sholawat dilakukeun meunang, mata kuring pernah protes. Engke malah menang teu menang nu qori punten ge. Ka qori engke mah Pak Bu lagamna tong dilualaeu ka luhur anak. Bepong keneh geus. Bismillahirrahmanirrahim. Da lain ka Allahan mah. Padahal cek Islam itu goblok, ini kori belah mana itu kan cerita. Ya, pada tek mah kuat ayat roh asawahnya. Nah, ku pangarsawa mah sok dinazongkeun teh bongkot penyakit hati teh. Ria teu kaasup Bu. Ria teu kaasup bongkot penyakit hati. Pan ari di urang mah disebut ria teh di pagawean katingali ku jelema. Jadi lamun salagi teu katingali ku jelema mah teu kasebut ria. Tapi untungna orang mah diajar dina ilmu tasawuf. Naon disebut ria teh di mana amalia migawe naon wae ibadah. Ieu jelema geus sarare ieu. Urang teh tahajud. Tahajud Allahu Akbar pas cek dina hate teh sugan we aya nu ningali ka urang padahal kan malorot. Teh teh ria teh. Apa? Ai di urang kan disebut ria teh kadeuleu ku jelema. Mata kunaon jelema tara daya ka masjid, tara daya kerja bakti, ahli pilih disebut ria. Goblok lain ria eta mah kablok we. Ngomong kasih. Jadi nu disebut ria teh naon al amal di ajlina karena arah manusia rek manusiana aya rek manusiana eueuh. Urang di tengah leuweung manusia hiji-hiji acan. Dan Allahu Akbar contoh dina hati sugan we aya nu ningali teh ria sebut madak teh kasugan bongkot penyakit hati. Ya, kulantaran urang diajarkeun ngurangan kana penyakit hati, maka kudu apal heula mana bongkot penyakit hati. Bongkot penyakit hati teh salah-sama seueur ngan ku pangarsawa dinatongkeun. Kibrun wa hirsun syahwatun summa hasad Godobun buhlun summa hidun kodwaron. 7. Naon ari kibrun somse. Naon ari somse teh komo dengan saur kanggo sumang teh mah sombong sedikit. Da sedikit ge sombong. Cik aya nu disebut sombong kumaha nah nu lembangna kieu. Urang teh kudu husnudon batin bisul dina kerena. Dari aing dicepetkan goblok aing jadi bisul lah kaki aing dan lain sombong aing mantak saur pangarsawa kumaha sifat sombongna kangangaranan dina hate sabab wilayah rasa cicingna dina hate sabab dina hate di mana-mana dina hate rumasa leuwih ti batur tah eta sombong ngaranna walaupun urang teu boga naon tapi dina hati asa aing panganuna tah sampongna. Eta tinggal dina tanbih mata dina tanbih dengan kasaluhureun di urang mah diajar kitu nya. Saluhureun kudu hormat ka sasama, kudu hormat ka sahanapeun, kudu hormat. Ai hayangna pan urang mah kieu hayang teh saluhureun ditudut sasama disiku sahanapeun dilenjak saluhureun. Ini gue suara ada yang kemaca. Bangun di saya kira balik kayak gitu. Tenang aja numpang jauh lagi iyo. Pada suku aja gitu lagi. Ya, saluhureun diduduk sasama di situ sahanapeun dilejak. Aku hayang dilejak hayang. Mana hayang nama gitu. Saluhureun dudut ku aing sia supaya eueuh nu aluhuran urang. Sasama siku lah supaya eueuh batur. Mata kuyuhan nu jelemana nu sok itu dina paeh ae dina botong keneh ka manehna kuyuhan saharapeun lain mata tinggal dina tanbih preng urang saluhuran hormat sawamna si eta mah ibadahna leuwih loba batak urang kasahanapeun kudu hormat si eta mah dosana saeutik keneh mata punten ya ieu punten sadaya ngaeukeun pangarsawa mata punten pangarsawa kasasawe pangarsawa salib. Ya salah satu penghormatan dina naon teh dina kaisa pada jami atau naon hesena dicium tangan da matak cuplak buntu heuh mau kuat sok dongkap ka sedia laya pangarsawa nukeun sasapu salib cium tangan aya rezeki masih
naon sababna buat deui urang teh dibawa ka Gusti nama ku si eta. Di dieu ge penting ayeuna. Buat teuing atuh meureunan nempi ka Gusti nama nu dijuru ieu teh. Goblok ka aing cenah eta aing apa buat teuing nuker kumaha. Dari anu kieu urusan hate jeung pangeran. Buat teuing anu ngomong balik kieu mah pan hayang teh dipuji. Tiasaan cenah ngawasna. Ih, pada magagah ngawasna. Di teu anu muji teh pan kukulutus teh we. Ngaji kieu mah gagah cenah. Padahal mata kita anu kieu pada da segala sesuatu kita biqudratillah. Ti Gusti Allah buat teu kerjaane, buat teu tungkul. Aduh abdi nyarane, terus kadang kudu nyarane. Anu kasih, ai kasih bunga di ai pagancang di. Geuna teh kitu. Saluhuran kuduhan eta geuna tapi saluhuran hormat sesama. Walaupun memang sakieu teh urang mineng dibacakeun. Setiap manakib diawaskeun, setiap manakib dibacakeun. Kunaon atuh kan kalakuan goreng keneh we heueuh nya teh sakieu teh sok dibacakeun. Ya kumaha tara meunang heueuh. Sakieu teh urang sok diajar, mata ceuk si kuring mah di mana si murid sok nyebutkeun. Urang sami-sami diajar. Teu aya senior, teu aya junior, teu aya kapungkur, teu aya kan sami-sami diajar we kabeh diajar. Mantap kamu diajar mah kieu mun teh mah pagaweana kalakuanana can bener wajar we da keur diajar atuh. Wajar da keur diajar. Mun teh mah aya benerna wajar da menang diajar kada kudu salah wae. Ieu kitu mah jauh-jauh atuh nyaeta tadi teh. Tadi teh jalma mah lamun geus bener leuwih bener tibatan malaikat. Lamun geus edan leuwih edan tibatan setan. Terus Kibrun, naon wae deui Kibrun, wahir sun kana Demes. Ngarawu ku siku. Dari mana yang ngarawu ku siku da eueuh teh gairah wae nya. Sing ngarawu ku siku masuk ngan babasaan di Sunda we geus cenah kitu. Lak cangkeng dina hirup ti irah, lak cangkeng dina hirup. Dina cangkeng dina hirup lagi. Yang pada kuleh ge. Leutik huluna oge disebut gede hulu pada menoleh nya. Kibrun wahir sun rangancakeun syahwatun. Naon syahwatun teh leuleus. Aya syahwatun menurut fikih, aya syahwatun menurut tasawuf, syahwatun menurut fikih mah eta kitu teh ser. Lalaki ka awewe, awewe ka lalaki. Ya aya daripada lalaki ka lalaki so. Mata lamun aya razia kunaonnya cenanya mun pagi jeung eta sok deg-degan cenah teh. Padahal dia polisi, penting nama hijau polisi itu. Wah itu pokok ke polisi tapi aku. Ayah sahwatun menurut versi tasawuf. Mata ku pangersakan haji dengan dia sok diawas. Jurumiyah versi nahu sok diawas. Ayah jurumiyah versi tasawuf. Ya kendahnya urang mah seueur kailmuan Ayah sahwatun menurut versi tasawuf naon leuleus. Dibawa kana ibadah teh leuleus we si eta mah. Cicing bapak, aya rek nanya ka ibu-ibu ya. Bu, aya nu leuleus kudu dikumaha? Cempling sih itu ya. Leuleus kudu dikumaha? Aku mah sok disintrekan aja kan halus. Aku mah sok ditincak aja kan halus. Aya di jawaban eta anu rada ka hati. Amun masuk digelang aja kan. Heuh kae kumaha wae cenah. Kade teh makan kana sotakna ieu. Tong ka beurang kene ya bergoyak geus terus. Beurang kene. Tah urang teh dikir sabadana tepan teh keur ngagelang ka kedul urang supaya urang teh daek kana ibadah. Dibawa ka masjid, oh eta mah sanes pada melan abdi. Dibawa karena tasawuf urang mencan nepi ka dinya. Tiba heula eta nyebut can nepi tapi teu iniet. Oh. Kenapa teh kapikir? Tiba heula nyebut can nepi. Hayu Kang urang diajar kana tasawuf, urang diajar kana tarekah. Kade sia. Urang mah can nepi ka dinya. Nyebut can nepi tapi teu iniet. Nepi moal. Ya mencadong saja di sana dengan cicing we dinya. Lamun hayang nepi berarti kudu ini. Mun hayang nepi kudu ini.
Eta mah lain pagawean urang, pagawean saha tuh? Pagawean batur. Pasti jawabanna pagawean batur. Tangke si batur ditanya, "Heh batur, ari ieu teh pagawean saha?" Pasti jawabanna pagawean. Jadi batur teh saha? Ayo bener mikir saya ya. Ngaji teh lain unggah-unggah arti tante. Ya. Kang ayo urang diajar kana tasawuf diajar. Kang ayo urang diajar kana thariqah. Eta balen pagawean urang. Contoh teh kudu jauh. Syiah ditanya, saha? Eta ku mau nyebut ngaran aing heuh sih, hari Syiah kitu. Syiah ditanya, "Ayo jadi lamun panggih jeung nu beungeut da siga kieu saha ngaranna?" Mana tadi kayak nama lain. Syiah ditanya, saha teh? Dinaon? Ditanya. Ari Buludan teh, ari Raja Bante, ari Roti Bante, ari Manaki Bante, ari Taklilan teh, ari sok naon di kana lah. Segala sesuatu ge eta teh pagawean saha? Maka dijawab ku Syiah pagawean batur. Cek saha? Syiah teh naon? Ditanya, naon pertanyaanna? Iya teh pagawean saha? Dijawab ku Syiah pagawean batur. Tangke batur ditanya si batur teh batur, si batur. Heh batur, ari Muludan teh, ari Raja Bante, ari Dikir teh, ari maca Quran teh, ari Roti Bante, ari sagala rupa teh pagawean saha? Pasti eta batur ngajawabna pagawean. Itu goblok teh teh. Aing teh nanyakeun si atuh. Lu mana perhatikan kana pertanyaanna ieu. Ieu teh aing nu lieur dijawabkeun. Dikir teh pagawean saha? Dijawab ku Syiah pagawean batur. Eta teh si batur ditanya, "Heh batur, ari dikir teh pagawean saha?" Pasti jawabanna pagawean batur. Jadi batur teh saha? Batur teh batur dikira kan dulu ke hati beneran, dulu ke hati. Si Aah teh berarti batur. Da cek orang Bandung si Aah teh batur. Orang Bandung ge nu aya di dieu cek si Aah teh jadi batur teh saha? Jadi batur teh urang. Di maca si Aah di si Aah deui. Jadi batur teh urang. Pan si Aah teh batur cek urang Bandung mah. Pan orang Bandung ya batur cek si. Jadi batur teh saha? Kade batur deui. Eta nu sok loba lieur teh. Jadi kudu megawe kana zikir teh. Kade batur. Sabab lamun nanyakeun ka batur pasti jawabanna. Jadi nu kudu migawe ieu teh. Ieu mah eta mah sanes pada melan abdi, pada melan batur. Jadi batur teh, batur. Terus saya di naon atuh juri gitu. Eta mah cenah naon teh diajar tarekat mah cenah ke naon teh? Loba alasanana. Nu bogohna mah sangeuk geus loba kahayang. Mantap ibu, lamun teh kedua kana pengajian tak loba kahayang, eta loba alasan. Alasan nama hiji we geus sangeuk geus. Mana kibar sangeuk aing mah geus sabaya urusan teh. Moal lamun nyebut mangati payung mah wadul tanah ini tanah eta teh. Hayu urang bingonan bangawe teh payung wadul. Tungguan mun arek mah hayu urang bingonan mangawe teh payung sok wae di belah mana ditungguan gitu. Rasana teh eueuh gitu banyak. Jadi syahwat teh leuleus, dibawa kana ibadah leuleus, dibawa kana hodang peuting embung, dibawa kana puasa komo deui, tapi urang teh hayang nepi ka Allah. Tapi urang teh hayang kabawa mulia mantak kumahanya bingung ngawangkungkeunana, syukuran nuhunkeun ka pangarsa Abah, sapunuhkeun pangarsa Abah. Naon sababna sabab dina danget ieu teh urang teh keur ngamuliakeun jalmi anu mulia insyaallah bakal kabawa mulia.
Maka di aminan ada ditingin macam nahaun. Kalau sekadar amin hungkul, amin bakal bisa. Cik, mantap saur pangarsawan nu disebut manakib teh G4L. Saur pangarsawan takib bagi 4L. Gaul. Naon gaul teh? Lamun urang hayang mulia teh kudu hese. Sing mineng ngahiji jeung mulia. Insyaallah bakal kabawa mulia. Tuh hese cara pentil, apa pentil? Pentil? Ai pentil teh cicingna dina spion dina ban teh. Dina ban. Kemarin kalau tuh lain teh. Bisa kajawa gak tidak ban. Lamun pentil cicingna dina ban urang mah tempat dina ban ngalieu teh pentil. Tapi cicingna dina mobil presiden. Nu ngawal lagi pas pampres segala rupa sabab ieu ngahiji jeung nu kitu oge pantar cara urang lah. Ibadah tempat hayang urang mah so, ayeuna poe naon? Minggu kemarin Kamis puasa tuh. Ayeuna leuwih kana puasa na mah tadi penting tahajud tuh. Alhamdulillah, alhamdulillah salat ya. Alhamdulillah insyaallah kan lolobana mah. Padahal tadi terus jauh aku nunggu. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan di mana-mana udang putih teh kudu salat tahajud. Dari mah kebubruk. Ngan hampura ti kairah wae ge eta mah cicingna dina otak. Cicingna dina sirah. Keukeuh we ngamalkeun odorangan tina hate. Sakumaha dalil numpuk dina sirah tapi odorangan tina hate mah teu pati hayang. Mantan nu kudu diurus nya otakna, nya uteugna, nya iteugna. Tadi da diri urang teh aya otak, aya uteug, aya iteug. Mana otak tah eusian ku ilmu sok segala rupa mubaskeun ka dieu. Pernah tah ramana kajengan firman bahwa almarhum almarhumah bahwa anjeunna nyarioskeun ka simkuring. Ieu mah sanes bade ngaeukeun pagarsawa ya. Nuju umroh, babah teh mencetan pagarsawa. Mencetan naon teh? Mastaka. Misalnya mastakana. Ieu mah sababa? Padahal da ieu mastaka teh sarua jeung kuring gede nama. Sarua jeung kuring aya bukan, tapi kuron ilmuna segala rupa. Sabab ilmu cingna dina naon? Dina sirah. So, alus baca Quran, alus sare. Udah kabeh nyebut alus baca Quran heuh. Mineng baca Quran, mineng sare. Tuh ya. Jadi orang teh kahalusan mah geus nyaho ieu teh sabab cicingna dina naon? Cicingna dina otak cicingna dina sirah. Ngan kana macana mah keukeuh dorongan tina hate. Cing sodako alus gede alus leutik. Minang gede minang leutik. Tuh ya. Jadi ya teh ampura bisa teh mah kaditu ka dieu. Da memang tujuanna keur kana ieu. Inna balikane. Inna iblis amama. Mainan urang teh kedua kana ibadah sabab diganggu ku si iblis setan teh. Komo ditinggalikeun dina kitab eta mah inna iblis ama maksanya nyana iblis teh hareupeun anjeun. Amamu teh pan hareupeun. Sanya nyana iblis teh hareupeun anjeun berarti hareupeun anjeun teh tadi geus kurang mulieun teh. Ayeuna palebah iblis teh. Kumaha. Lamun lieur alus berarti mikir. Betul lieur mah teu mikir. Sok ngerjakeun soal aing lieur ieu kumaha. Oh berarti mikir. Yang bener lieur teh henteuan. Ieu mah sia mah teu mikir. Jadi hareupeun Bapak Ibu teh iblis. Sementara dina poe ayeuna hareupeun Bapak jeung Ibu teh saha ngaranna? Si A berarti si A teh. Oh, pantin itu nanti gitu inna iblis amama ari sanyanya iblis teh hareupeun anjeun berarti dina poe ieu teh si A teh sing tari kada moal matak naon berarti si A teh ustaz cenah kan teh geus coba datang mari lawan ustaz iblis lah aya ustaz nama iblis tina. Lamun hareupeun bapak jeung ibu iblis berarti hareupeun si A oge
satu-satu siapa. Sesama iblis jangan saling mendahului. Dia macam di dana soil, mainan orang teu boga kana ibadah. Teman eta ina iblis amama. Wan nafsu an yasari wan dunya an hafi wal hawa an yasari wan di belah katuhu anjeun teh nyatana hawa, di belah kenca teh nafsu, di urang pasok dihijikeun hawa nafsu. Saur pangarsawan disebut hawa nafsu teh jam 11. Kumahayeun. Aing terus aing digeuskeun. Wah ngomong. Wah ngomongkan. Bae ngomongkan. Aduh, ya paskeun orang paskeun. Ya depan, yen can kana ieu pas kade di tambor putar di mana ngubaran panjangin hati-hati dari wal hawa saur pangaresa anu disebut hawa nafsu teh kahayang. Cing, urang boga kahayang. Abis boga kahayang. Ku simpeureun mah sok dikieun ge. Naon sabab nu urang make boga kahayang sabab hirup paling di kanu tadi. Sabab hirup dan upaya mah boga kahayang. Sok mun aya nu maot sakali-kali mah tanya gara ku ibu nu maot eta teh. Bari kahayang teh heuh. Boleh baca Fatihah unggul, wah punten bade tumaros acara pamiharep. Punten bade tumaros. Ari wah hayang ka surga hayang ka neraka, ngajawab moal. Da naon? Da maot. Dan tinggal jawab lagi lalu kuatan. Tadi di urang teh kitu, ongkoh nu maot hayang hirup deui. Nanti dihirupkeun eueuh nu maturan karunya sosorangan. Cara usul halodo di mamana istisqo. Di mamana istisqo. Paskeun ngadoa aku brang hujan buat karuyuh teu. Ongkoh hayang hujan. Dibere hujan. Ya tak kitu jelema mah cobakeun. Keur halodo hayang hujan, geus hujan hayang. Komo ayeuna nya usul banjir di mamana heuh. Banjir di mamana itu gara-gara cai. Mana hayang hujan. Tah kitu oge nu maot bawa pun teu bade tumaros. Naon sabab nanti bisa ngajawab sabab naon. Cek ku ieu urang tanya ieu, keneh ngalamun ge di ka surga teh teu keneh ngalamun ge heuh. Cek nu aya di hayang ka surga hayang ka neraka. Tariko. Hayang ka surga, hayang ka surga. Naon sabab nu make bisa ngajawab hayang ka surga? Sabab hirup. Lamun maot mah sakewan teu hayang aing sieun ka dieu teh. Mantap kurang sadayana ku kuring sok dianakeun. Hirup dinu hirup, hirup dinu pae, pae dinu hirup, eta pae dinu pae. Yang cenah? Itu geus tilunya natong teh nya ya. Tadi penyakit hate terus nu kahijina tadi naon ya? Tah ieu nu anu katiluna ieu nu terakhir ya, terakhir jam 11. Sabab urang teh boga kahayang, cirina boga kahayang teh nyatana ciri hirup, maka cek kuring hirup dinu hirup, hirup dinu pae, pae dinu hirup, eta pae dinu pae. Sok kuring moal ngiluan, sok bapak jeung ibu maca. Atuh bareng kita makan cek dina ge can hiji dua tilukeun heuh. Karena da geus beres juga kada apa sudah hiji dua sabarang ge heuh. 1 2 3 hirup dinu hirup, hirup dinu pae, pae dinu hirup, pae dinu pae. Ari eta seureut teh jeung saurikeun batur jeung saurikeun sorangan. Kenana teh lain di ka batur teh aing bodoh teh. Eta kenana teh ya teh pan aya mah ka batur we jeung saurikeun batur aya nama kacil mah jeung saurikeun sorangan teh apal heuh. Hirup dinu hirup, hirup dinu pae, pae dinu hirup, pae dinu pae. Batur nyebut Pak ieu Bang pahit. Kunaon urang make naik manakiban, kunaon urang make naik diajar zikir, kunaon urang make naik diajar thariqah, kunaon urang make naik sagala rupa hayang hirup dinu hirup. Mana hirup dinu hirup teh urang dina poe ayeuna awakna hirup sehat jag warikas hatena hirupkeun. Tapi aya wae Bu dina poe ayeuna dengan ayeuna awakna sehat jag warikas hatena pae. Sehat awakna mah 5 kilo jadi
Anggo 10 tahun kemon diajakan mingguan eta leuleus. Kang aya urang mingguan atuh jadi suku pan sia teh ti isuk lelempangan. Hari ini ti mingguan jadi suku pan teh kahartieun. Kang aya urang mingguan anu jadi panon bari nonton main bola hode teh kumaha. Ongko jadi panon. Tapi nonton padahal ngomong naon? Mantap aya nu hirup di nu pae. Aya nu pae di nu hirup. Urang ayeuna hirup hatena, hirup dohirna, hirup batina. Aya nu hirup dohirna, pae batina. Aya nu tibalik eta mah. Aya nu tibalik mana? Salah satu min auliyaillah walaupun geus teu aya jungkeurna, geus teu aya secara dohirna, tapi maneh masih kene harirup anjeunna. Bal ahya'u walakin la tashkurun ngan urang teu ningali. Aya nu paeh keur masih eta mah modal. Hatena oge modal. Maka urang kudu hirup dinu keur ngahirupkeun diri urang, salah satuna keur ngahirupkeun hate urang nyatana bintik dilahmatak syukur ka urang aya 2. Torikona qadiriyah naksabandiyah. Qadiriyah mah jahanna, naksabandiyah mah hobinan we na jero hate. Wa ala junubihim kamana wae maneh hareup, kamana wae maneh hareup, ka kulon, ka wetan, ka luhur, ka handap, ka kencang, ka katuka segala rupa hate mah manteng ka Gusti Allah. Maka pernah aya nu eta aya bahasa kieu ya. Kang urang mah arek balik tapi ente can apa jalan balik ta eta cenah Kang. Lolobana jelema teh kukumpulkeun balik. Tapi teu apa jalan balik. Nyarek bisa nepi kumaha teh apa jalan. Tah kulantaran ayeuna sim kuring bisi poho jalan balik, mata rek balik ayeuna sim kuring heuh. Bisi poho pan dituna. Jadi kan nyampe gua nanti. Maka orang kudu apa jalan balik, kudu hirup diri orang, kudu hirup hate orang. Geus geus sajam. Da tinggali beungeut yang grawali tinggal itu. Maka intina dina dagat ayeuna hayu urang tingkatkeun amaliyah urang, hayu urang tingkatkeun kailmuan urang supaya bisa ngamalkeun sabab salah satu doa nu tadi dibaca ku sim kuring, Allahumma ij'alna minal alimin al-amilin al-abidin al-dzakirin al-mujahidin al-mulisin ngan eueuh nu ngaminan. Tadi eta mah lain tadi aya yang tadi pedah tadi bacana bahasa Arab. Tapi lamun ngadoana kieu mah Allahumma inni as'aluka rizqan wa bina salamat. Da binang dibacana. Tapi intina mah beneran eta urang diajarin atorokah ieu teh hayang ngurangan kana hawa nafsu, hayang ngadeukeutkeun diri ka Gusti. Panjang diobrolkeun mah, panjang bicarioseun mah sanggupeun ti ka jam 5 ge kan batur geus baralik urang ieu tihang urang. Tapi insyaallah sanes foto sareng samudi hapunten kepada guru-guru sim kuring, kasadaya sahabat-sahabat baik anda TKN ibu bela GPS-na, baik sahabat-sahabat iqomah khusus ka guru-guru sim kuring. Mudah-mudahan aya manfaatna intina tina cariosan sim kuring, hayu urang diajar ngamalkeun kalestarikeun bi kasrati qauli la ilaha illallah. Ana uri wa taturi Allah ya qalu mayrin minal masjidin nabawwi ilallahi nasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.